Tom, kamana wae maneh teh cek beja, cenah neangan nu anyar deui nya kumaha cari mana? Katempo ieu. Kalau tadi kamanakeun, Tom. Sing eling. Oh, kadenya ieu teh. Naon aya kabar teh? Si Tom hayang kawin deui. Hah? Hayang kawin deui? Wajar lah ya, kawin deui mah tah hirup jelema lalaki meureun. Normal. Kira-kira kumaha satu juta atau temu apa? Atuh satu. Jual teh lalaki berarti kurang manehna di majikanna nanti teh nyanu oge. Kurang sugema. Tuh, lelaki mah. Bisa kurang sih dek deh. Wajar lelaki mah yang umur berarti mampu. Maka lamun misalkan kurang aya nu daekeun kira-kira pantas tuh ya? Hah? Pantas si nenek ke Jakarta ya urang. Ya pantas wae daripada di Sabelah. Bener-bener yakin kudu Itu diperbolehkan, yang penting adil. Nomor aja nu kolot, masalah ka parasea. Kan itu 10.000 kan nu kolot kan berarti 30.000 dapat belas. Woi. Halo, kunaon Dia. Heuh, aya udud di dieu mah euy. Alhamdulillah, aya sok ka kawin mah. Alhamdulillah geus menang merek. Ya. Lain, ari maneh sing bener hirup teh. Kawin sagala. Hari-hari kawin mah da geus di kawin mah. Lain itu kurang kumaha nu itu. Lagi kamanakeun eta. Ada ari ngaranna laki mah meureun ai hiji kurang. Kan meureun budak sunah rasul meureun. Anda teu rumaha ari hayang kawin deui mah, hayang nyandung. Teu rumaha dewek mah kieu. Maksudnya itu naon bae warang di kamari teh gitu. Hayang nyandung teh da berhubung kahirupan ieu hayang nyandung pagawean. Orang Dewek mah itu kieu. orang orang hayang kawin ka deui. Saha eta beueuh. Coba eta tanya ka si Omen, modelana orang kali kawin. Beja cek saha eta cek beja teh Mel. Teuing atuh Kang Pau. Da omel ke tukang kawin. Bisa sabaraha kali 14 kali kawin dong. Bukan hanya sabaraha kali. Ah kawin mah cukup sakali we lamun nyandung hayang loba. Tapi ulah salah kaprah hayang nyandung pagawean. Da ayeuna mah utama. Itu cukup lah tuh beak-beak geuning. Anggar we. Kang Pau omel ke sarua aya nama geuningan nengan duit teh harese. Nalala mah 50.000 ketika sore mikir nama 2 menit beak Kang Pau. Sedih zaman ayeuna mah. Teu cara coba heula, beuleum we ge daekeun budak. Enak banget. Sing sabar we. Sabar, sing sabar. Kalau lama kurangnya goreng tarasi di dahan, goreng kuya. Udah enak boro-boro gak ada mie. Wah, zaman dewek mah bageul amel sanggo burgur jeung kejo bubur, lauk dancis. Zaman ayeuna mah geus modern. Berarti itu bah, hayong nyanyi. Kalau berurang, saha nek teu rokok dulu teu masalah. Komen mah deh. Alhamdulillah, dewek oge ki teu kuat sabatang ngarokok, teu kuat. Teu an kuat sabatang teh kalebah untungna nyeseret merek dipikeun. Teu kuat beak jeung busa-busana. Kajian pabrik-pabrik. Kampung Pur mah intisari nama cik teh omel teh. Nah, itu halus. Alhamdulillah. Lain ngomong-ngomong ya rokok nganyuk di mana ya aya nu mere nganyuk teh. Nyane ieu teh nyanyuk na teh di Kang Budi. Pak, eta isukan teh bade macul. Oh, dalam geus panen mah dewek dibere meh ngasaan bareng karep keluarga. Kadang dapat, kadang henteu. Kalau pemerintah teh dikeun mah bagus.
Nah, ayo nama daripada ngagosip betul bener ngomong-ngomong nyandung. Da beja anak cek beja oge ieu mah gosip. Bener kan? Masalah dewek hayang nyandung. Eta ditampirin ku pangari pamajikan keur ngake. Coba bayang. Sok oleh ku pengaring.